Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu, tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang ngadongeng deui mitra, neraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Upami telepat hanca anu katuna waktos dinten kamari teh. Oh, Angga abdi siap kanggo ngajalankeun eta tugas, Pak. Jawab Otas tegas. Manehna ngarasa bunga. Menang deui tugas di tantara. Tangan sakitu perluna. Jung jalankeun ayeuna pisan. Sabab nurutkeun laporan peuting ieu ge mangrupa hiji peuting anu bahaya. Urang sarerea kudu waspada. Oh, hatur nuhun atuh, Pak. Si Otas mangut leos ini dituturkeun ku si Enil. Dua jajaka kagok ngingkig bari mawa hate anu gumira. Menang kepercayaan di tantara. Upami telepat mah dugi kadinya mitra mun hanyakal kabujeng neng nongnya. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui bae. Mangga mitra sok kaparayun sadayana. Sanggeus jauh ti markas, si Otas ngaraneg. Song mikeun rokok sabungkus ka si Nil. Paroman teu waleh marah mah. Aja Nil. Urang beuki naik harkat teh euy. Sabab geus teu disebut budak balawang deui ya. Tapi disebut pajuang. Kudu reueus euy. Ya. Tapi mun bisa natas euy. Ilaing lamun nyarita kudu rada berwibawa. Ulah jiga budak ololeho euy. Ya sarua we jeung maneh atuh. Maneh ge sarua pan wakil uing. Maneh ge kudu berwibawa. Ya. Ya kantu we atuh. Urang teh kudu boga komara. Tapi nya meureun eta mah engke oge. Naon gitu mawa ku sorangan jigana lamun urang geus cukup umur mah. Nya heueuh. Nya itulah tas. Sabab tujuan dewek kayak gitu euy, tapi kumaha carana ieu teh. Nah rek ngajak Kang Tarji deui. Ceuk si Enil bari besek bungkus rokok, terus nyabut sabatang. Tuluy diudud. Ya perlu sabab eta teh sok sanajan saluhureun oge apaan tersebutna. Anak buah uing atuh. Ayo we urang tepungan. Siapa lah. Kemal si Enil bari nyerenge. Maneh mah make jeung nyebut pupa segala rupa ka uing. Apaan kudu berwibawa, Lin? Heueuh. Bral dua anak arinit ngajugjug ka imah Aki Juhri. Nyatana rek napungan Tarji jeung Hamid katut Atang. Barang jol kanu dituju ka sampak teh araya keur ngobrol. Malah mah nu dicaritakeun teh perkara si Otas. Anu disaur ka markas. Tageuning, Otas, kumaha hasilna? Si Otas can waka ngajawab. Kalah gek diuk heula dina Bang Baru. Itu deui si Enil bangun sal senaker ka tempona teh. Si Otas kalah ngabijilkeun rokok. Tuluy anak buahna dibagi 2 batang sewang. Memeh ngobrol udud heula lah. Ngarah salse yeuh. Ceuk Otas. Dina nyaritana ada beda ayeuna mah. Atuh si Enil ngeureeceum seuri. Nyaan yeuh si Otas teh rek nemongkeun wibawana. Nyaritana henteu seperti budak ololeho. Geus kitu tuluy ngahurungkeun kayu api nyunut rokok. Anak buahna nurutan tentara nu aya di markas. Di titah naon urang teh tas si Tarji tetep teu sabar. Palenyun udud bangun nikmat hasil perokona nyerebung. Kieu Kang Tarji. Kitu deui ka Hamid jeung Atang. Urang teh menang tugas di tentara.
kudu jadi mata-mata deui. Sakumaha nu geus dipigawe ti heula. Kuring jeung si Nil kabagian nalingakeun di sisi leuwih hawu. Ari Kang Tarji jeung Hamid Katut Atang kudu init ka Pasir Kiara. Nalingakeun daerah eta mun aya goromolan kudu buru-buru laporan ka tentara. Sarta tunggu parentah saterusna. Jalankeun peuting ieu. Sabab nurutkeun laporan mah peuting ieu teh goromolan rek nyerang deui. Kalayan rek ngancurkeun Cidahu. Tak ieu nu perlu dikanyahokeun. Kumaha kaharti? Ceuk si Otas. Anu narutret ka anak buahna nu ngariu. Dina nyaritana mani dipapareket bubuhan manehna hayang katingali berwibawa meureun. Kaharti pisan. Sarta siap pikeun ngajalankeun tugas. Ceuk Tarji. Syukur lamun kitu mah. Jalankeun ayeuna keneh. Tapi kade ulah poho. Men tapi doa ti kolot-kolot. Mitra, si Tarji jeung baladna amitan. Terus baralik heula ka imahna masing-masing. Malah si Otas jeung si Nil oge baralik rek bebeja ka kolotna. Sangkan pagaweanana aya dina kalancaran. Bari lempang teh. Si Nil manyerengeh we seuri. Naon maneh kalaka seuri? Nyerengeh wae euy, Nil. Lain tadi lain tas nyarita meniti babargeng. Apaan cek maneh kudu berwibawa. Maneh mah kitu sama salah. Nya, mun bisa matulikeun kitu ngalah jadi kebiasaan. Ngalah henteu disebut ting budak loleho. Nya euy. Okna. Mitra, si Otas jeung Nil terus kukurusukan mapai jalan satapak. Geus kitu manehna leok mengkol ka kenca dina palebah jalan anu hara-haraeun. Duanana asa gumbira hatena. Lantaran ti danget ayeuna manehna geus ngabogaan rasa reueus yen manehna bener-bener geus dibere tanggung jawab pikeun mimpin pamuda. Kocapkeun harita teh geus liwat wanci magrib. Si Otas asup ka imah kasampat teh indungna keur diuk sorangan di tengah imah. Katempona bangun keur bingung. Gigireunana aya poci jeung batok hiji. Deket meja leutik aya boboko sangu jeung tetenong. Nu turubna geus molongo ku beuri. Keur naon ngahulang wae, Mak? Si Otas diuk hareupeunana. Eta ge hayang ari ngomong mah. Tapi jeung saha? Da maneh teu betah di imah geuning. Nah atas di mana atuh Otas? Ieu sareupna kalaka eueuh. Lain bantuan kolot ari geus burit teh. Bisi lemur diranjah di goromolan. Ceuk indungna Ngageleneng pedah anakna kakara balik. Apaan tas di markas, Mak? Tas narima parentah di tantara. Malah mah ayeuna menang parentah. Yen uing kudu init deui ka leuwih hawu. Pikeun nalingakeun datangna musuh. Tah kitu, Mak. Kelanan. Otas ieu Mak teh puguh ngarasa kaget. Ku laku lampah maneh ayeuna. Nah kumaha eta teh? Jeung na deui asa beda ayeuna mah maneh cacarita teh ka emak. Apaan cek emak keneh uing teh kudu pindah pileumpangan. Ulah jiga bolon wae. Tak uing teh ayeuna mah mak carita ge kudu berwibawa. Ulah jiga bolon lain kitu mak hayang emak teh. Nya Otas ari ku kitu teh mah ngan emak mah asa rada kaget we jeung heran lantaran tara ti biasa nah nyarita ka emak mani pertengtang gitu. Ari emak apaan uing teh ayeuna mah geus ngahiji jeung tantara mak mineng bulak-balik ka markas jeung na deui uing teh ayeuna mah dipake mak ku urang Cidahu teh malah jadi katua sagala uing teh ayeuna mah. Katua naon ari maneh nyarita teh sok ka mana wae Otas?
Ih, mak ye, otas teh ayeuna dibere tanggung jawab. Pikeun jadi ketua pamuda di ieu Cidahu. Kelanan teu salah eta caritaan maneh teh otas. Kuduna mah ye nu jadi ketua pamuda teh lain pangkat model maneh anu kasebutna ku urang Cidahu budak beleweng atawa naon kitu beunang disebutkeun bolon keneh. Apan aya anu leuwih umuran lain jigna ka maneh jadi ketua pamuda mah. Teuing atuh mah tanyakeun we ka Ki Juhri jeung kokolot lembur di dieu anu masalahkeunana ka otas mah eta oge ku otas dibejakeun malah ka Kang Tarji dibejakeun disirek jadi ketua. Da otas mah teu hayang-hayang teuing mah. Ngan meureun otas teh kudu nyeta kudu pindah pileumpangan teh mah nyarita ge cenah ulah jiga bolon kitu mah. Mitra kaum dangu ngadenge caritaan ti otas kitu sakedapan di hati teh ngahuleng. Ai dipikir deui nah nya ieu teh cenahkeun kerek ditanyakeun ka kokolot lemur pang nama ka Aki Juli jeung ka Kulisi. Tadi maneh nyebutkeun jan maneh tas ti markas. Nyatana aya naon eta teh anu sanyana parentah teh parentah naon yen kudu ini teh kaleuwih hawu teh dikenalingakeun datangna musuh. Tah lamun kitu nah rek dibalikan deui pagawean anu matak bahaya teh. Mitra kaum dangu dina hatena bihati teh teu pangujueun. Sabab manehna eueuh geusan pakumaha. Hirupna asa nu geulis. Mama, apaan keur kapentingan sararea ieu teh? Mama poho deui, geuning teh heula ge hasil. Opat goromalan katema ku tantara, jeung deui lemur salamet. Pan teu aya nu jadi korban. Tapi maneh diancam bahaya deuleu. Kami mah tengenah hate ye pating sareblak kieu asa rek nangih kareuwas. Pirasat kolot leuwih seukeut maleleh-eleh teuing ku anak. Mun bisa mah ulah dipigawe bisi matak cilaka. Hati keukeuh ngahalangan. Moal bisa panjang urusanana. Uing teh kapala pamuda di ieu lemur. Sarta dipercaya ku jalma salemur, malah anak Wa Ujo jeung anak Bah Wiryo ge jadi anak buah uing ayeuna mah. Incuna Aki Juhri jadi anak buah uing, sok sanajan umurna saluhureun otas oge mah. Nah mah terus tapi mah teh keung deuleu. Geus mah lah, pas bating pikiran. Sing percaya ka otas anu tangtu bakal bisa ngajaga diri. Otas mah moal perang mah moal tatunya kalau bedil. Otas mah ngan jadi mata-mata wungkul ngabantu tantara. Ayeuna kudu idit sabab geus nyebut sanggup ka Padarwis. Doakeun nyamannya. Ya otas sore isuk oge kami mah teu waleh ngaduakeun. Sangkan lu jadi anak salamet rahayu. Tapi ari ngadeuketan balai mah ketir hate teh. Kade sing waspada. Otas ieu. Mohon mak. Kadewe mah sing iatna deui sabab peuting ieu teh musuh rek datang cenah. Rek ngancurkeun lemur Cidahu. Tapi teu kudu sieun malah lantaran di urang aya tantara saloba-loba. Ceuk otas geus gilig pikir teu melang teu honcewang terus nyokot bedog anu ngagantung. Rap disoren jilig turun kaburuan. Barang geus diburuan kurunyung si Enil. Geus balik deui ti imahna sarta geus meunang idin ti indung bapana. Make pakaian sing sarwa hideung. Diikat ku totopong nu bapana nyoren bedog ponok dikatukangkeun. Ngagaplek dina bujur. Siap tas? Siap we uing mah. Wal aya basa teu siap. Ayo tuh.
si puting teh. Cek si Nil deui. Ketakna ge geus beda si Nil. Jiga si Otas we. Manehna ayeuna mah geus teu jiga bolon mitra. Bral duana init ngajugjug ka leuwih hawu. Rek ngajalankeun tugas pikeun ngabantu nalingakeun musuh. Nu lempang ditabeuhan ku Soragaang jeung Jangkrik. Dijajabkeun ku hiliwirna angin peuting nu karasa tiis nyecep nebak kana beuni. Langit lenglang tapi bentang asa cara. Atuh teu pati caang ukur katempo kalemengna nu lempang teh. Tapi najan kitu ge si Otas teu ngarasa seunggah. Manehna wani ngajugjug ka leuwih hawu. Dina kaayaan kitu bubuhan geus apa jalan jeung kaayaan. Barang jol kanu dituju. Duanana ngarasa reuwas. Lantaran ti kajauhan ge geus katara. Di sisi leuweung aya anu ngajarentul ngariung. Oreng eta teh balad Wiragati geus kumpul di dinya. Nu memang rek ngayakeun serangan ka Cidahu. Bubuhan geus rada lila teu datang. Atuh rag si Otas teh eureun bari mere isyarat ka si Nil sangkan ati-ati. Duanana pating katejep kanu buni ngintip anu keur patingger ngobrol. Kawas namah keur ngatur siasat sangkan hasilna mucekil. Atuh si Otas jeung si Nil meni rancung-rancung we ceulina teh hayang ngadenge kana omongan anu keur badami. Ayeuna minta jawaban ti Sararea. Nah sanggup ngancurkeun lemur dina waktu sabeting? Jawab ku Sararea. Ceuk Wiragati tanes. Jigana bae geus lila baradamina deh. Ke Pak, kuring teh lain teh sanggup ngajalankeun tugas di Bapa Pak. Tapi kudu make perhitungan anu asak. Sakumaha ceuk Bapa teh apaan? Hari ayeuna naha dianggap peuting nu hade ku Bapa teh. Sedengkeun di lemur Cidahu teh pan geus rangeteng tantara. Ceuk si Karom. Wani naker ngomongna manehna nyaho sorangan. Yen di Cidahu teh geus aya tentara. Ya yakin kana beja nu katarima ku maneh Karom? Yakin Pak. Sabab si Harenong geus kosong. Geus ditinggalkeun ku tentara. Nah tantarana pindah ka Cidahu. Kitu ceuk beja oge. Jep jempe Soracai nu nyurug kana leuwih atra kadengena. Ari si Otas jeung si Nil pating rarenghap bari silih toel. Pican aya nu nyarita. Bisi omongan musuh teu kabandungan. Kumaha babangih maneh duloh? Saha teh jeung si Karom? Berat peuting ieu mah yeuh. Nu sajaen kumaha? Dijawab mani bareng saur manuk teu sanggup cenah. Sarua teu sanggupeun pikeun nyerang peuting eta. Lantaran inget keneh kana kajadian ti heula masa dipegat ku balad Hadi di kaloba anu korban. Mun kitu jarana ya kana haon atuh los-los ka dieu. Madak naon mun dia tadi nyebut teu sanggup mah tuh. Dasar manusia jadi kupati teu boga rasa tanggung jawab, belegug kapeke belegug. Wiragati gageleneng teu panuju kana pamadegan anak buahna. Kuring mah Pak nyarita kitu sote pikeun ngajaga keselamatan sararea Pak. Keur mah balad dengan saeutik kadi-kadi rek gagabah atuh beuki ruksak we meureun nu mata kudu asak mikir Pak. Sakali ieu dewek ngagugu kana kahayang maraneh. Sabab sararea teu satuju. Tapi engke deui mah moal bisa. Kabeh kudu ngagugu kana parentah ti dewek. Nah, ayo balik. Wiragati nangtung. Gedig init bari jamendud. Anak buahna naluturkeun paneuri. Kabeh ngarasa bungah sabab kahayangna diturut ku Wiragati. Nu biasana mah tara beunang dipona. Atuh tekung silih lage goromolan teh jauh. Geus teu katempo deui rigigna. Teu kadenge sora sapatu nu pating kadepru. Nampok kitu si Otas cengkat bari narik napas jero panona melong ka palebah initna musuh.
Jongjongan mah jempe teu aya anu nyarita. Di sisi leuwih hawu kawas teu kungsi aya naon-naon jempling mata keung. Sora cai kalah namahan geuman. Hawar-hawar kadenge sora bangkong hejo nu disada dina sedong. Atuh sorana teh meuni agem matak muringkak bulu punuk. Sindel ngusap beungeut ka jantungna ratu. Kumaha mun geus kieu tas kaporotan urang teh yeuh. Katincak buntutna. Tapi teu naon-naon lah. Sakieu ge untung bisa keneh kanyahoan sarta urang boga kayakinan yen gorombolan moal nyerang peuting ieu. Sabab nyahoan yen aya tantara. Ayo balik. Ayo atuh tapi isokan kudu ka dieu deui meureun. Bisi teu kanyahoan datangna. Da buktina wayah kieu geus aya di dieu geuning. Ceuk si Nil hariwangeun. Hatena melang bisi gorombolan asup manten ka lemurna. Gampang Nil. Urang cara bareto we lah. Ka dieu beurang keneh bari mawa bubuk. Mun kapargo ku gorombolan urang api-api sieun sarta kudu cara bareto. Ejakeun we yen antara geus eueuh kitu. Tah bener gitu. Beres upama kitu mah komandan. Siap. Cek si Nil. Terus baralik ngagandeang bangun tenang teu aya kasieun. Sabab geus nyaho yen moal aya serangan. Barang tepi ka lemur langsung laporan ka markas. Napungan anu keur ngajaga sakabeh pamanggihna dicaritakeun ieu teu aya anu kaliwat. Tentara atoheun. Si Otas jeung si Nil dititah baralik. Mitra kaum dangu tetela teu nyalahan. Peuting eta mah aman tepi ka isuk teh jempling taya naon-naon. Atuh urang Cidahu teh mani ngemplong hatena. Asa namahan deui umurna. Sedangkeun si Otas jeung anak buahna ngarasa seungah nyang hareupan peuting engke. Bisi gorombolan datang teu kanyahoan. Geus kanyahoan niatna yen arek ngancurkeun Cidahu. Jadi beja ti tantara teh luyu jeung pamanggih si Otas. Harita di hati jeung Otas keur cacarita di imahna. Bari ngadaharan seupantaleus. Di hati teu waleh ngarasa hariwang. Lantaran ti kamari teu geunah hate. Teu waleh pating sarblak wae hate. Yeuh Otas, omongan emak anu kamari teh geus kaharti atawa acan. Nah tetep wae rek narima kana tugas anu sakitu beratna. Mak mah lain teu atoh ngadenge anak dipercaya teh, tapi melang. Ari emak macan yakin kana tekad uing nya. Sing percaya ka uing mak. Kauing mangan sakadar nalingakeun musuh. Terus bebeja ka tantara. Naon beratna? Naon bahayana? Tamu naon-naon. Cek mah kudu pindah pilempangan, kudu aya gunana hirup teh. Kumaha mah. Si Otas teu robah pamadeganana. Malah mah beuki pageuh kaya kitu. Tapi hate hiji inung moal beunang dipaling. Asa beda karasana. Pagawean maneh teh matak cilaka, matak berat ka hareupna. Naon sababna mak? Nya teuing. Sabab pangna emak ngarasa honcewang teh lantaran teu nyaho kana sababna. Tapi anu jelas mah hate emak teh teu merean, teu mikeun jeung teu pati teteg. Gogoh mun kitu mah. Naon anu dipikasieuna mak? Yeuh Otas, mak teh inget kana lalakon bapa maneh. Kumaha mak? Si Otas curing hak deui bakat ku hayang nyaho.
Kana lalakon bapak na mimiti leungitna teh ieu disaprak pada nuding yen bapa maneh jadi mata-mata tentara terus diancam ku gorombolan unggal aya serangan teu boleh dibeberik satuluyna teh kumaha nu jadi sababna bapa maneh teh bati dibeberik ku tentara deui disangka bilu ka musuh. Akhirna bapa maneh teh dimusuhan ku dua pihak teu aya anu mercaya nyati harita tara puguh balikna teuing kumaha nasibna tah ieu nu ngajadikeun hate emak teu teteg teh. Si Otas ngahuleng tarangna kerung asa percaya asa henteu kana omongan Inung lantaran kakala harita ngadenge beja kitu. Biasana mah tara nerangkeun perkara eta. Kaharti atawa henteu Otas? Kaharti mah. Tapi naon hubunganana jeung pagawean uing? Kang tuwe pageuh kaitanana sabab maneh ge ayeuna teh jadi mata-mata tentara. Kumaha lamun engke pada ngarah ku gorombolan nu akhirna sanasib jeung bapa maneh? Kudu kumaha ari emak? Si Otas ngahuleng deui. Perang sabil dina hatena ka Inung berat kana tugas oge berat. Sabab mun ngabatal gentang tu bakal leuwih bahaya. Bakal dicuriga ku tentara jeung balarea. Mangkaning pikeun menangkeun kapercayaan teh ka Cidahe enak da puguh tadina budak balaweng jeung ngajengkelkeun balarea. Yeuh, adi cek emak mamun nyaah ka kolot leuwih hade tolak we tugas teh keun bae sina ku batur da loba deui jajaka mah malah umurna anu leuwih kolot batan Otas loba deui pamuda nu sanggup nyekel tugas eta tapi mun maneh maksa kana kahayang maneh sorangan kudu sanggup narima akibatna. Ke mak Otas rek mikir heula mak. Pek pikiran sing apik timbang-timbang untung rugina sabab mak manyaah ngomong kitu teh lain nyarek berjuang. Otas teu nemal deui. Kabingung beuki namahan sabab duanana jadi berat. Tapi teu bisa dihijikeun. Ka Inung berat kana tugas berat mun dibawa kabeh moal kabawa. Mun ditinggalkeun hiji bisi cilaka. Otas jadi tengenah cicing rasa sepantaleus anu tadi nak nikmat teh ngaradak jadi tengenah asa ngadaharan catang bobo lung sesana dialungkeun kaburuan kop ku anjing. Ari Otas ngahuleng bari melong kaluar nganteur lamunan sedangkeun bihati teu ngomong deui ngarasa yakin yen anakna bakal mikir. Otas aya maneh euy. Cik sora di buruan ngageroan ka si Otas. Aya. Rek naon deul? Bari cengkat terus nyampeurkeun. Urang ngamean bubut ya, beri sekalian nyieun nu anyar yuk. Nya, ayolah. Ke, dagoan sakedeung. Tekung si Lila. Otas jeung si Nil geus arinit ka sisi lembur rek nyieun bubuk. Sanggeus aya dihanapeun tangkal bungur, duanana Dariuk kalayan tenang bari ngomean bubu anu dobol seuweuna. Angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan pating korosak mata kowaas. Lir gamelan alam anu kacida enahna dibarung ku sora manuk recet teu aya repehna. Mamahan betah jeung pikawaasi. Wing teu meunang jadi mata-mata ku emak euy Nil. Lantaran melang cenah euy. Kumari Inung bapa maneh Nil. Otas ngamimitian nyarita. Mimitina mah mak dewek ge nyarek. Sarua alasanana teh melang cenah bisi kumaha onam. Maklum yang harupan bahaya tapi teu boleh didorong ku omongan bapa euy. Nu salila namihak kana maksud-maksud dewek. Jadi akhirna mah ge nya tujuan. Hanya akal wing mah teu boga bapa euy. Eueuh nu mang meunangkeun jigana mun boga bapa mah uing ge kitu. Mun dicarek ku emak teh, bapa mah pasti ngidinan euy.
mana bapak teh atuhnya? Si Otas bangun anu sedih. Ingat ka bapana nu can kanyahoan nasibna. Lah teu kudu mikiran nu eueuh Tas. Sang hareupan we kanyataan anu geus puguh. Buktina najan teu aya bapa ge maneh teh geus hasil meunang kepercayaan ti balarea. Malah mah tantara ge percaya ka maneh. Ieu nganung harti yen maneh geus hasil ngajalankeun tugas hirup. Buktina para pamuda nu sejenna mah anu sapopoena tara meunang pangjejeleh ti umum teu aya nu dipercaya hiji oge. Da taya kawani. Nya euy mun mikir kadinya mah bener Nil. Tapi kumaha tuh nya? Da geuning sikep inung uing mah kitu euy, beda jeung tujuan uing. Tapi keun bae katang ku Mang Kewe ari si Tarji kumaha laporanana? Otas ngababaraha teh sorangan. Terus nanyakeun perkara Tarji minangka anak buahana. Wah jeung urang ngegor molan rek nyerang Cidahu tapi teu tulus sabab nyerangkeun yen di lemur aya tentara. Walah. Nah nya eta teh Nil. Si Otas reuwas manehna geus boga gambaran. Yen lemur teh tangtu ditingker ku golomoran. Ya bae da geus tepi ka tentara laporanana pokona mah tugas urang nalingakeun di leuwih hawu. Sugan we engke mah aya milik. Nya bener. Nama kudu hasil ya. Yap, jarempe. Duanana jongjon ngomean bubu malah mah nyieun deui anu anyar bari ngabuburit. Atuh teu karasa nyerelekna waktu teh nyaho-nyaho geus wanci tunggang gunung. Manuk recet paselang jeung sora tongeret. Jajab panon poe nu rek surup ka tukangin gunung. Kalayan teu panjang mikir deui, si Otas jeung Nil arinit ka leuwih hawu ngajingjing bubu dua sewang. Atuh ku saliwat oge ka harti. Yen dua pamuda teh teu aya cupat jadi mata-mata, pantes keneh disebut tukang lintar. Barang jol kanu dituju teu buru-buru naheunkeun bubuna. Tapi nitenan kaayaan di dinya sugan aya tapak urut kamari. Breh nempok kuntung rokok malah aya cangkang wajit. Urut barang dahar goromolan jigana. Nyata euy. Nyata kumaha? Tah tingali. Loh. Punya video pisan pamatuhan goromolan teh. Tas. Tutup. Aya kuntung jeung cangkang wajit. Jigana mun dipasangan pitapak teh beunangnya. Da minang pisan ka dieuna. Cek si Nil nunjuk kana kuntung. Nya mun cangeh gar mah euy pantes we dipasangan pitapak oge. Apan ieu mah manusa. Manusa nu boga polo lain laworakeun euy. Tapi kumpulna sok di dieu wae. Boga curiga. Keun wae. Untungna mah keur saha deui tangtu keur urang duaan. Ayo ah. Hancurub ka leuwih. Urang memeres batuna bari ngadaguan burit. Ngarah teu dicuriga teuing ari kasampa keur naheun bubu mah euy. Ceuk Otas bari terus turun ka walungan dituturkeun ku si Nil. Duanana memeres batu milih tempat anu merenah keur naheunkeun bubu. Digaweana ngahaja leleda da maksudna oge keur ngulur-ngulur waktu. Sangkan kapargo ku goromolan yen keur naheun bubu. Tapi najan bari jeung kitu oge tetep we ngarasa hariwang sok sieun aya kajadian anu beda jeung harepan. Panon poe beuki antel kana mun-munan gunung. Cahyana beuki robah semu beureum. Tungtungna sulusup katukangin gunung kaayaan di sisi leuwih jadi iuh. Angin leutik karasana tiis mani nyecep. Terus burit Nil euy. Kudu hati-hati euy sing awas mata. Kadek ulah nyurikakeun. Barang keur silih harewos bojong. Titongo aya anu ngabrul salapan jalma. Diiringkeun ku nu jangkung badag bewosan. Horeng balad wiragati geus daratang deui ka dinya. Rek ngalaksanakeun tujuanana. Atuh mani ting rarenyag nu duaan teh. Ngarere teu lasa kedeung ka tongo. Sidik pisan nu bareto kungsi tepung datang deui. Awas Nil,
ulah cengkat euy, ti api teh nyaho we euy. Lah, urang jongnya we tunggu tapi kudu waspada. Kada peruk suara sapatu beki atra. Duaan tarungkul bari ngaguling-gulingkeun batu. Memeres keur naheun bubu teu malire kana waktuna beki burit. Sakuduna mah geus balik wayah kitu. Teu kanyahoan. Didinya geus rajeg 10 jalma. Mureleng kanu duaan bangun gemes. Komo si Karom jeung Kiduloh mah geus sadia ngawengkang bedil. Rek nemak si Otas jeung si Nil. Tapi untung Wiragati nyegah kanu duaan. Sabar Karom. Duloh, sabar. Mondong gagabah sia. Mun ngabekaskeun bedil di dieu, sarua jeung mere nyaho ka musuh. Yen di dieu geus aya urang. Sakulantaran kitu teu meunang ngagunakeun bedil. Cicing. Sirahkeun ka dewek manusia anu duaan mah yeuh. Mitra, bedil anu duang lapes deui. Tapi hatena mah haneueuh lantaran geus curiga kanu duaan. Bisi ngan ukur api-api wungkul naheun bubu teh. Hati-hati Pak. Ieu budak kagok teh bisi telik pangindra jalana. Bisi telik pangindra jala ti musuh Pak. Cek Karom nyaritana. Teu baleh hariwang jeung apaleun kana beungeut si Otas. Dewek leuwih waspada. Moal gagabah yang hareupan jeung manusia. Keun urang tanya ku dewek. Cek Wiragati bari mureleng ka si Otas jeung si Nil. Jongjon we memeres batu. Tapi ceulina mah rancung. Ngadedengekeun anu silih tempas. Hei, Otas, Nil, kalian sia. Nu duaan cengkat. Hatena ngageter loba ka paur jeung ka hariwang. Tapi najan kitu ge maksakeun nyampeurkeun ka Wiragati. Dengan si Nil pias sabab sieun adi geus adu hareupan kitu mah. Abal kene ka aing budak. Cek Wiragati molotot. Sumohon. Apalgan? Jawab Otas. Kuling siap beda ini malain bolon. Dia benar Otas. Sumohon. Kenapa lain dia wayah kieu ha? Ngahaja ngintip kana kedatangan aing. Ajawa kumaha? Tepisan saja antap indip. Sieun we nu aya abi teh. Nyasa teh aya di dieu bade naheun bubu sun. Nanging sonteneun da bubuna ngadadak ngomean nu ti payun ka bawah palid ku Caah. Mana bubuna? Itu kan di walungan. Beri nunjuk kana bubu. Jagot, bawa ka dieu. Cager. Wahara Midra. Hanya kal kabujeng Neng Nong dugi ka dieu heula dinten ayeuna. Insyaallah urang teraskeun dinten enjing dina seri anu saterasna. Hapunten samudaya kalepatan. Nuhun kana perhatosanana billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.